Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa, patepang deui sareng sim kuring wastapun Triara Aprilianti. Dina danget ayeuna sim kuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Minggu 12 April 2026. Balukar drainase cai anu kurang hade, Jalan Raya Kopo Soreang anu pernana di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung raruksak. Ilaharna nalika hujan rajang eta lelewek teh kakeum cai tur taruntah. Jalan Raya Kopo Soreang anu pernah di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung rarusak. Alatan limpasna cai drainase. Saban hujan rajang, cai dina drainase di eta daerah remen limpas tepi ka paimahan warga. Samalah tepi ngabalukarkeun bagian aspal jalana lalepasan. Lian ti kitu, runtah anu ka bawah caah remen ngagugunung di trotoar jalan. Cek saurang anu ngagunakeun jalan, tole nembrakeun dirina ngarasa kaganggu, alatan jalana rusak sarta runtah anu ngagugunung nguniangkeun bau anu nyegak. Nalika ngalar ka eta jalan. Ukituna, dirina miharep eta pasoalan teh janten puser panitenan pamarentah. Sangkan jalana moal rusak deui keur nyinglar kacelakaan. Pemirsa, warta dina dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu, sim kuring Triara Aprilianti, seja amit mundur amit mungkur, bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.